Basecamp Sundas Official, tempat sederhana, sejuta cerita. Cenah mah Emang Roy? aing gitu nyangka he main nanti pika sakituna. Berat anjing. Nah ngomongin percintaan anjing. Lolobana, jelema nu di dieu siga nu meyakinkan. Tapi nyatana, Pokoknya suka jam 8 isuk kudu nge-syuting ha? Siap. siap. Sundas official. Sukses anjing, lila. Seueus teh buktos. Basecamp Sundas adalah tempat nu ditempatan ku babarengan. Dan nu pasti, diurus oge pasti. Nu pasti sorangan. Jeung kudu daek. Ngopi heula we. Jauh kene ka sore ieu. Ayo nya. Ayo. Hei, urang ngopi lah. Ayo rokokna teh Roy. Anjing, sakapeung mah aing sok sebel. Pasti rencana-rencana teh meleset. Hampura. Sabenerna di Basecamp teh adalah tempat nu hese pisan seukeur fokus. Kumaha rek bisa fokus? Kaayana ge pos kieu. Deadline. Kira-kira manehna bakal balik timual nya ka urang? Bisa. Nambut artos tuh besti. Ah, siapa bisa tuh si cari heula. Tunggu kang ganggu, aing keur ngedit. Di tempat ieu, lamun rek ibadah oge kudu susulumputan. Karena lamun teu susulumputan, pasti bakal kieu. Aduh, sholat, aduh. Ibadah, cerai butuh ka Gustinya, ada. Kamari ka mana wae? Jeung di dieu nu pasti tempatna jelema-jelema nu kuat. Jeung jelema-jelema nu teu pernah ceurik. Kumaha? Pusing kan? Sekali di urang rek ngingetan. Lamun maneh neangan ketenangan, lain di dieu tempatna. Lain saukur tepi dinya. Di dia arurang teu pernah eureun sekar berkarya. Dan saukur ngomong, tapi ieu dibarengan jeung buktina. Percuma lah loba sertifikat jeung piagam penghargaan ge lamun eueuh duitan mah. Dan masalah anu paling rudet ketika geus nepi permasalahan kanu percintaan, anu pasanganana teu pernah ngadukung pisan kanu karya. Mong, ayolah, urang berkarya. Naon lah berkarya-berkarya. Mending ge bercinta.